ketika rek ngadepo teu boga duit nepi ka arek ngajual imah mitoha. Aduh, Yang loba pigaweun si Aceng kalah balik. Aing ripuh. Kieu sorangan. Aing teu dijurungkeun balik maksa. Ieu teh kumaha jeung loba nu meuli, beresanin loba, pakai loba. punten Mang, siga nu riweuh kitu si Mang euy. Heeh, itu kena riweuh kieu. Naon gitu? Rek balanya naon? Urang teh rek ngadepo Mang euy, tapi teu boga duit bisa teu nganyuk heula. Tawa mantuan meresan we lah, bae dibayar sapoe 500.000 ge alhamdulillah urang mah. Atuh 500.000 mah eueuh boro-boro keur mayar di dinya keur urang ge eueuh. Urang ge udud setengah. Tapi aya lah bae menedek mah pangmeresankeun ieu keur ngadepo wae mah aya lah. Ieu pagawe anyar balik kalembur. Kamari teh dicarek ngan keukeuh we yang baliknya dititah balik heula we. Dek daek pangmeresankeun bisa teu meresanana. Bahelah, nu penting mah bisa jang depo ayeuna meresan naon genan daek urang mah. Sok we ayeuna Mang. Urang beresan naon wae nu beresaneun. Bener ieu teh daek pangmeresankeun. Mun daek buru ka dieu jalan dah. Ka dieu buru. Pangmeresankeun pira meresan ieu nih jeung aya paket sarua barang datang. Buru atuh ka dieu tah jalanan dah. Ka dieu tunggu deui. Oh, ka dieu jalan. Jalan. Mana wae Mang beresaneun teh? Nah, ieu beresaneun tah. Nah, ieu teh gandung-gandungkeun. Aya Oh iya teh. gandungkeun da dipasang deui. Oh, Gantungkeun ka luhur. narik di dinya ge da sarua da gantungkeun. Siap. Jeung dina paket eta jeung paket ieu gantungkeun ka dieu Heeh. sarua da. Ieu rek kaluhur heula sakedo mah. Siap. Rek minyak kopi atawa Siap. cai. Ngerti heuh? Heeh, ngarti. Sok. Moal lila. Sabaraha kedeung? Meni loba kieu euy beresaneun teh. Kumaha nya meh tere beresana. Kurang mah. Meh tere teh capek teuing gawe. Kaluhur-luhurkeun ieuna. Kalah marurag euy. Kumaha beres? Bos, beres bos. Gimana? Beresan Tuh, di ditu tuh. Astagfirullahaladzim. Kieu calling bos. Di dieu teh lain dipajangkeun jeung paket-paketna itu atuh. Urusan duluan hiji-hijina. Maksudnya bukakeun paketna, pajangkeun hiji-hiji. Lain kitu. Oh gitu. Sugan teh dipajangkeun jeung paketna kabeh. Ka urang beresan deui we engke. Bahelah isuk deui beresanana cing bener meresan lain di kitu-kitu. Kumaha rek mayarna tuh ayeuna mah moal dibere kerjang deponan ge digaweuna ge teu bener. Bisa bantuan tutup ieu. Gagal depo euy ayeuna poe ayeuna mah rek kumaha ieu neangan jang depoeun.
Kira aku kudu ngajual imah mitoha mah euy.